Aki Mursid anu keur padungdung keneh jeung Pasurangga saeutik oge teu pisan nyangka yen karna geus ngabelecet timahna sarta manehna teu nitenan yen Widarma geus nyingkah ti buruan pada ngejati imah nu maksudna rek nyusul karna Widarma mah boh Aki Mursid boh Pasurangga sanyana mah geus pada ngahegak napasna nyenen kemis. Tapi mun leukeun di titenan sanajan itu ieu masih keneh nembongkeun gerakan-gerakan anu tetep lingas rancingeus. Dina tanaga mah tetela Pasurangga geus loba ngorotanana. Lain dumeh tanaga Aki Mursid leuwih rosa leuwih bedas tibatan nu jadi lawan. Lantaran duanana oge dina patelakna teh beunang disebutkeun henteu gumantung kana tanagana tapi estuni ngandelkeun keahlian sarta kakesitan dina enggonding nyusun panarajang atawa dina ngepeskeun serangan lawan ngan kaayaan badaniahna Pasurangga memang daya tahana geus jauh ngurangan akibat gempuran karena dina gerakan si pecat nyawa teh. Waktu Pasurangga ngolebat kagigir bari dibarengan ku gerakan banteng ngagadil nu maksudna rek ngahantemkeun siku kana iga burung anu saterusna bakal meupeuh kana sirah lawan. Aki Mursid ukur ngangsrod nyerong ngenca. Saterusna ngolibedkeun awakna katukangan badan Pasurangga teu beda ti gerakan lauk emas anu nyumputkeun awakna ngolibed katukangan batu sarta teu antaparah deui cebrot bae punukna Pasurangga ditimpuk satakerna. Munu sajen mah pasti bakal ngarempeyek tapi Pasurangga memang kuat manehna sanajan bari ngagigeg ngagentak mundur bari nunyelkeun sikuna ka tukang. Teu mingek deui ngakeduk kana hulu angen Aki Mursid nu sanajan harita Aki Mursid teh geus ngaheat dekrek mindo manehna jadi ngajeregjeg ka tukang. Bari narik deui leungeunna bareng jeung eta Pasurangga malik bari nyebrutkeun jurus mande ka hiji meneran pisan keuna kana gado samemehna Aki Mursid sadar kana naon-naon anu bakal karanapan satuluyna leungeun kenca Pasurangga anu kesitna alhabatan kilat ngaplesat ngasupkeun tonyokan ciwaringin ngacedak kana dadana ngan barang rek dipindo ku dampal suku jebrak pikeun ngajejek badan Aki Mursid nu kaayaanna keur ngadayagdak rek dijengkang sakilat Aki Mursid narik suku katuhuna ka tukang ngabangun kuda-kuda anu ngajadikeun badanna jadi semu nyerong. Ku kituna lain bae manehna geus hasil nyalametkeun badanna henteu tulus ngageblag nang karak bengkang tapi oge sakaligus manehna geus bisa newak dampal suku musuhna anu harita nyolontong rek ngajejek awakna. Nu akhirna Pasurangga ngagaleong teu bisa nahan kasaimbangan badanna. Terus deui ditotogkeun ku Aki Mursid teu loba pamolah atuh Pasurangga jadi anu ngageblak nang karak bengkang ayeuna mah. Tapi deui Pasurangga ngagentak hudang deui. Ngaran-ngaran jago kolot anu ngukuhan kana harga diri sacara hiji jawara anu geus moyan. Saeutik oge teu pisan nemongkeun kanyerina sanajan karasana mah teu beda ti nu eumer lantaran ngabletuk satakerna. Nafsuna henteu jadi mudal dumeh manehna make ngalakon ngabebengkang. Ngan rada keheul kana dirina pribadi lantaran itunganana meleset tina ijiran. Nu disangka tadi mah geus pinasti lawana anu kudu namru, tapi buktina kalah ka diri sorangan anu ngajurah roh. Tapi sanajan kitu manehna cukup sadar yen dina petelak mah memang teu aneh sasat marebutkeun kaunggulan jeung nu jadi musuh teh. Kakara ragrag ku sakitu mah wajar lantaran kawanina mah tacan suda tacan rubasa eleh Pasurangga teh. Ari Aki Mursid sanggeusna hasil ngaragragkeun nu jadi lawanna. Jadi ngabogaan waktu pikeun nyenghap ngatur napasna sarta ngaleungitkeun kanyerina dina dada. Tonyokan Pasurangga nu memangna harita teh lain nalawarakeun lain deui kerasa eungap kanyerina dina gado mah geus teu dipikirkeun sanajan karasana asa nyengsol gado Aki Mursid teh. Pasurangga anu geus bisa hudang deui manehna ngarti yen anu jadi lawanna teh sanajan bener geus bisa ngaragragkeun kamanehanana tapi dengan nu harti yen Aki Mursid teh bisa leupas tina akibat-akibat
anu ditimbulkeun ku panarajang manehanana tadi ebreh dina gerakan-gerakanana boh dina ngatur napas atawa dina riuk beungeutna anu matak Pasurangga teu ngalobakeun deui pikir sebrut bae manehna ngasupkeun jurus ampuhna anu dituju dada lawan ngan orokaya. Aki Mursid oge memang leuwih ti heula geus bisa neguh gerak lawan anu ngabogaan maksud pikeun neangan kauntungan sawaktu manehna tacan sayaga. Sakilat manehna ngagentak robah nyerong tuh dampal leungeunna ngahantem pigelang lawan sabrut leungeun kencana rek ngajojok hulu angen Pasurangga. Des pigelang leungeun manehna ayeuna mah anu kabenangan lantaran Pasurangga rikat ngagunakeun panimpugna. Gilak Aki Mursid nyanggigirkeun badana corelat pindah tempat anu maksudna rek nyusun panarajang ti gigir anu diimpleng ke kemplong lawan. Tapi Pasurangga oge cukup surti yen kadudukan badana keur diincer musuh ngagentak manehna luncat nu maksudna rek ngajejeg tak-tak nu dibarengan ku gerakna leungeun nu rek ngababuk hulu harita teh. Tapi Aki Mursid leuwih cingeus lep dina gerakan sero nyusuk bari leungeunna ngaheat rek ngahanca bincurang. Tapi kalawan di luar sangkaanana Pasurangga geus hasil narik dua sukuna kalawan sakilat naker sina merengkel dina kaayaan badana keur nyerorot. Sakilat manehna mekarkeun deui sukuna nu tumrapna ka Aki Mursid kacida mata karanjugna lantaran manehna harita keur anteng nempokeun badana Pasurangga anu disangkana bakal ditutug. Akhir-akhir suku lawan anu sabelah teu kanyahoan deui ngacedak kana tarangna. Tacan oge manehna leler tina kakagetna badan musuhna geus ngalayang deui nyamberkeun leungeunna rek ngahanca beukeung bulah gigir. Atuh Aki Mursid ngagentak nakis bari ngabalirkeun beungeutna satekah pola ngayakeun usaha pikeun nyalametkeun dirina. Tapi akibatna hebat deui bae badan Pasurangga ngadadak malik deui bari ngirimkeun tuurna ngabeset dada dibarengan ku ngahiatna tenggelan ke pangsura ngahanca sirahna. Dina sakali ieu mah Aki Mursid kapaksa daek teu daek kudu narima kana akibatna. Manehna namru tewasa nyang hareupan gerakan manuk camar dina ulin Karang Hawu nyaeta hasil ciptaan Pasurangga sorangan keur waktu manehna manggon di Karang Hawu palabuhan Ratu Sukabumi. Korejat Aki Mursid hudang deui ka karaoge manehna tabak dekurek cengkat Pasurangga nu hayang geura ngarengsekeun patelakna lantaran lamun dilila-lila mah bisa jadi manehna anu bakal asor ka nyeri dina dadana beuki lila beuki karasa akibat tadi galungan jeung karna. Kalawan teu panjang mikir deui manehna ngacorelat kagigireun musuhna anu maksudna rek najong careham bisi bae musuhna ngagerakeun leungeun pikeun newak dampal suku atawa nakis. Dua leungeun manehanana geus ngangkang sebagai cadangan tapi ijiran Pasurangga mereset deui bae. Aki Mursid teu bisa nakis atawa newak dampal suku nu jadi musuh anu keur ngaheat rek ngajejeg. Tapi kalawan sakilat pisan Aki Mursid ngaporengkal kagigireun Pasurangga bari ngabadukeun sikuna kana iga burungna anu memang molongpong taya aling-alingna lantaran dua leungeunna Pasurangga keur ngangkang di luhur. Atuh teu tempo deui ari kedug ari badan Pasurangga jadi nyangeyang sarta ngajarijeg arek labuh lantaran suku keur napak sabeula. Di dieu bisa kaukur yen gerakan Aki Mursid leuwih cepet mun dibandingkeun jeung nu jadi lawanna. Dina kaayaan badana Pasurangga dengdek keneh badan Aki Mursid sakilek malik curelat dua leungeunna patutur-tutur ngajojok badan Pasurangga anu keur kosong deui bae lantaran dua leungeunna keur dipake nahan kasaimbangan badana anu keur oleng rek labuh. Atuh teu ansap parah deui kedug leungeun kencana dina gerakan jongjolong notog ngahaja dada. Cedas dua ramo leungeun katuhu Aki Mursid dina gerakan ceralinok-trok ngahantem kana beukeung. Sanajan kuat sanajan tangguh paribasa salilana punyul inga papa. Akhirna Pasurangga teu burung namru getih nyeblot tina sungut akibat timpugan anu ngahanca dadana ngan alusna teh tatu dina beukeungna teu sakumaha parna lantaran Aki Mursid dina gunakeunana henteu sapinuhna tanaga masih keneh dipikirkeun pi akibateunana. Geus karuhan Pasurangga teu usik deui. Aki Mursid ngagentak nyampeurkeun heug Pasurangga dihudangkeun sina diuk tetela masih keneh inget ngan kusabab manehna ngaranapan gempuran lawan anu memang kacida hebatna sigana teh Pasurangga geus moal bisa menyat deui harita teh.
Red Aki Mursid ketepas nu temongan Ki Madraub jeung Ki Obing teu jauh tina golodog. Heug manehna mere isara supaya dipangyokotkeun cai nu diisarahan Surti kojeng Kang Ki Madraub kajoro dina ngurunyungna deui kaluar geus mawa cai enteh dina cangkir seng, langsung manehna nyampeurkeun Aki Mursid. Song cai teh dibikeun. Leueut Pasuranga kadinya. Leueut, sok. Aki Mursid bari ngantelkeun cangkir cai enteh kana palebah bibirna Pasurangga. Teu kudu dititah ngadua kalian, leguk-leguk bae Pasurangga nginum bangun moho naker. Da eta we cai sacangkir teh mani bea kabeh harita teh. Moana naon Pasurangga? Asal andika istirahat anu cukup. Oge tatu dina beuheung teu matak teuing hariwang ha. Aki Mursid nyarita deui bari neuteup ka urut lawanna anu masih keneh diuk bari kumanehanana disangkeh pundukna. Nuhun Pak Mursid. Nuhun Pak Mursid. Bener hebatnya insun nanya akina. Kiat ngadeg Pasurangga ha? Manawi kiat sun. Pasurangga bari nguniang hudang jung bae manehna nangtung. Urang karompok heula atuh, ha? Urang cai-cai heula di ditu mah geura, ayo urang karompok heula ayeuna mah. Aki Mursid ngajakan ka imah bisi Pasurangga rek reuh heula. Sawios Pak Mursid. Nuhun kana pangasihna. Nuhun Pak Mursid. Nuhun simkuring kana pangasihna Pak Mursid. Pasurangga bari ngareret kaki Jatun jeung Darwita anu harita keur narangtung nempokeun can waranieun nyampeurkeun. Ki Jatun Surti koloyong manehna nyampeurkeun ka guruna bari dituturkeun ku Darwita sajeroning nyalempeurkeun teh panonna mah teu weleh ngareretan kaki Mursid. Ngarasa kaget oge nu tadi patelak bangun anu geus pada nekat pikeun silih arah pati. Ayeuna bet jadi ganti adegan teu siga-siga jeung musuh. Urang balik we Ki Jatun ayeuna mah. Urang balik ya. Mangga atuh dikantun Pak Mursid. Saterusna Pasurangga ngajakan setengah amitan harita teh. Oh mangga atuh ari teu kersa sinang heula mah. Wilujeng angkat we nya Pasurangga. Aki Mursid bari neuteup ka Pasurangga. Leos bae Pasurangga ini tidinya. Leumpangna jumarig jeung bari muntang ka Ki Jatun. Sedengkeun Aki Mursid leos deui nyampeurkeun ka Ki Obing anu harita aya keneh di deukeut golodog. Ki Madraub mah ngeteyap tukangeun. Aki Mursid lantaran basa tadi ngasongkeun cangkir teh ya. Manehna teu ingkah deui cingogo deukeut Aki Mursid nyaksian ti kadeuketan urut musuh gunem caturna. Mana ari Darma Ki Obing ieu teh? Aki Mursid nanyakeun Widarma, ari kakarna mah teu nanyakeun da pasti aya di jero imah. Tacan oge Ki Obing ngajawab nini amah norojol ti jero bari hari weus-weus ngabejakeun karna tadi teh luncat tina jandela anu saterusna ngabelecet sedengkeun Widarma geus lila nyusul tapi nepi ka ayeuna boh nu disusul boh nu nyusul tacan moal datang. Nah kunaon cenah nini sinana teh bet kalaka kabur atuh. Aki Mursid ngariuk reuwas. Teuing atuh datang ka jerot ngagukuk ceurik eta budak teh. Terus manehna muka jandela. Sukan teh pedang ngarasa hareudang.
ai prakiraan ini mah ari tahun bet ngagajleng tina janela terus kabur eta budak teh incu urang teh aki kudu kumaha tuh ieu teh da ieu gara-gara di dinya atuh ngadonjol atuh patelak deui jeung jelema anu teu uni. Nini amah bari cari nakdak. Aki Mursid ngahuleng karacat baik katepas bus ka jero imah. Tetela karna geus eueuh. Gek bae manehna diuk bari teu nyarita sakemek-kemek acan. Pokona mah rasa helok ku polah incuna. Naon sababna pangna make kabur? Eta kitu tadi pedah teu mampu ngalawanan pasurangga, jamak we eleh mah teu kudu teuing dipake pikiran. Komo upama nepi ka luluasan kitu mah. Sabot keureting haruleng keneh Torojolo Widarma datangna anu haharehoh nyorangan. Manehna kacidang ngerasa reuasna lantaran tadi di jalan mireungeuh pasurangga tiluan ngabring baralik. Sanajan katempona pasurangga bangun ripuh tapi manehna teu wudu ngerasa hariwang oge sok sieun Aki Mursid tinemu jeung bobor karahayuan teu kuat ngalawan ka pasurangga. Tapi barang breh mireungeuh guruna belejag teu sakara-kara. Hatena rada longsong oge ngan tinggal bingung mikiran nu jadi sobat. Lantaran ulah boro bisa kapangih jelemana teu kapapai raratan-ratanana acan. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana teu beda tinu diteureuy bumi bae. Aki Mursid saimah-imah atuh teu kira-kira ngajenghokna. Barang mireungeuh Widarma tetela balik lengoh gancang bae Aki Mursid nanyakeun kumaha hasilna. Sanajan bari dareuda paralak bae manehna ngadongengkeun lalampahanana tadi sajeroning nyusul sarata neangan karna malah nepi ka cihikeuna naon atuh. Ngan bae luput karna taya beja-bejana acan. Malah dicihike kungsi pepanggih jeung pamadrawi. Tapi nya kitu deui waktu ditanyakeun teh teu nyahoeun. Paya anu ngaliwat saurang-urang acan pokna teh. Damun bener karna ngaliwat ka cihike mah piraku make teu katempo. Lantaran manehna sabatur-batur ti sore keneh oge ngagarulung di sisi jalan. Ngadenge keterangan Widarma kitu. Ana hek teh karasana matak eungap kana angen. Aki Mursid teu nyarita naon-naon iwal teh cipanona jadi ngagarenang pinuh cimata. Anu saturuyna ting berbei ngabaseuhan kulit beungeut anu geus karijut peot di mangsa ku kakolotan. Sanajan bibirna rapet teu ngaluarkeun ucap sakecap tapi ari hate nama Aki Mursid teh teu eureun-eureun cumeurit nyamat-nyamat nu jadi incu. Karena ujang nakunaon atuh jalu teh. Nah dumeh ngarasa era pedah hidup teu bisa ngelehkeun nu jadi musuh. Atawa memang hidup teh ngarasa keheul ka Aki. Dumeh Aki nurunkeun ilmu panemu teh nyata teu mampu dipake ngalawanan pasurangga. Jalu karena ulah boga pikiran kitu kasep. Kadarnana ngalakon eleh cenah naon jalu sing inget kana patokan. Manusia mah moal bisa unggul saeneng-enengna sanajan boga ilmu panemu anu sakumaha luhurna oge pasti bakal aya anu mapakan deui atawa aya anu ngaluhuran deui. Nana anggur mah geura balik ujang ulah kemarinaan ngan teu hate ngagugu nafsu anu kurang puas omat nana geura balik. Sing inget ka Aki jeung ka Nini nana. Nun Gusti. Mugi-mugi hate pun incu teh dipengkolkeun mugi disarahkeun hatena. Sina babalik pikir mugi dielingkeun Gusti tina kakaliluanana. Ieu teh akibat ku nafsu mun mahena teh aduh. Ana balik nana. Kitu gerentes jeroning atina Aki Mursid waktu harita. Ari nini amah barang geus karuhan karna teu balik deui manehna geblus bae ka pangkengna ngadon ngagukuk ceurik geus teu inget di kakolotan. Dihenteu-henteu oge puguh ngarasa melang kanu jadi incu.
kawasna bae karna teh terus bae keur apruk-aprukan bari sasab teu nyaho di kaler kidul da mun seug make jalan anu bener mah piraku make teu kapanggih ku Widarma mangka-mangka kaayaan geus peuting pisan pantesna teh meureunan manehna teh sare di Manadugna. Edah deing nana incu nini nah kamana atuh Jalu Kasep make kabur init-initan teh ieu tempat aman karek kejol ti bapak jeung indung maneh leheung-leheung lamun terus ka indung bapana di Garut ieu lamun apuk-apukan ka mana cigna da mawa hate anu jumrit jeung sumaleket meureunan nyeri hate eleh abar tarung dahal mah teu naon da maneh mah ngora keneh sedeng itu mah geus kolot bisa masih lega amahanana nana incu nini teuing ya Allah mugi pun incu disalametkeun ditang tayungan ya Allah. Nini amah terus sumegruk maseuhan angel ari Ki Madraup jeung Ki Obing gawe nating haruleng bari cuma 5 ngarasa ngahlas mideungeuh bubudena Ki Mursid harita geus bogoh Widarma mah ti tadi oge manehna mah nyuuh sanajan teu kadenge inghakna tapi cibanona mah tetelat terus mudal ngabaseuhan samak. Sapeuting eta kaayaan di imah Ki Mursid teh estuning rehe combrek ukur kadenge nyagrukna Nini amah di pangkeng. Widarma terus ngahruk tungkul neuteup lahunan. Sedengkeun Ki Mursid Ki Madraup katut Ki Obing sanajan masih keneh ngajarentul saurang oge taya anu pirajenan cumarita ukur paheneng-heneng bari panon mah pada baseuh keneh ku cimata. Ari karna mah anu harita sasat keur pada nyengcerikan manehna keur jongjon ngagedig leumpang geus teu nolih poekna peuting teu mirosea gelebugna angin anu nebak kana badana nimbulkeun rasa tiris anu mata kahodhod nya pantes atuh ku Widarma moal kapanggih lantaran pasalia jalan sasat patonggong-tonggong. Ari Widarma mah nyusulna teh make jalan Cihike ari karna mah lumpatna teh make jalan anu ka Cisewu lantaran ku manehna geus cukup dibalitungkeun yen lamun manehna ngagunakeun jalan anu brasna ka Cihike pasti bakal kapanggih ku anu nyusul. Ieu sababna anu mata karna make jalan anu ka Cisewu supaya ulah gampang-gampang kasusud tapakna. Naon sababna pangna karna ngejat memang gulat badagna mah teu beda tinu ditulup ku Ki Mursid manehna teh ngarasa wirang nu lain dikieuna nepi ka manehna teu mampu ngaragragkeun anu jadi musuh ieu ngandung harti yen manehna teu bisa nemongkeun kabelaan kanu jadi aki sanggeus ku manehna kanyahungan yen pasurangga teu bisa dirubuhkeun ku gerakan si pecat nyawa. Nah kudu ku ilmu naon pasurangga bisa diragragkeunana sedang manehna sorangan teu boga deui pangabisa anu leuwih ampuh tibatan gerakan si pecat nyawa anu memang jadi andalanana. Teg manehna boga sangkaan buah-buah akina oge moal mampu ngalawanan pasurangga teh lamun manehna heg teh nyaksian sorangan kumaha mun nyata-nyata akina teu kuat sedang manehanana sorangan geus taya untupan pikeun ngabelaan tada teuing matak ancurna kana hate ieu sababna pangna manehna ngejat ti pakalangan anu saterusna manehna rek tolab ilmu deui kanu sejen harita teh iwal ti ilmu panemu ti Ki Mursid teh manehna aya niat dek guguru ilmu ti anu sejen ngandalkeun ti Aki nama geus moal aya di ilmu panemu anu bakal bisa diharepkeun nu ampuhna ngaleuwihan gerakan si pecat nyawa. Kamana tujuan karna anu sabenerna ngan ukurek nurutkeun indung suku kagadog oge taya pikiran lantaran bapana nyaeta Pasuta ku manehna geus karong moal bisa dikumahaan pikeun nyumponan pangabutuhna
anu mata kirik pikirna manehna moal waka balik boh kagadog boh kabumbulang lamun manehna tacan menangkeun deui pangawaruh anu sakira beunang diandalkeun pikeun yang hareupan deui pasurangga. Nu geus kungsi jadi lawan sarta anu karasana kacida beratna lainna naon ngan manehna samata-mata rek ngebrehkeun kabelaan kanu jadi akina anu geus teg boga sangkaan tangtu akina teh moal pikuatkeun ngalawanan pasurangga. Ngan manehna percaya sapinuhna lamun bener teh mah akina teu kuat boh pasurangga boh kijatun tangtu moal nepi ka binasa ka anu jadi akina sok asal ngaku rumasa eleh. Ari adat pangadatan anu jadi akina ku manehna geus kanyahoan manehna mah tara sungkan ngaku eleh lamun bener-bener manehna teu kuat katitih pangarti kaungkulan pangabisana kudu jadi lawan. Sanajan anu ngelehkeunana teh budak satepak carek wiwidanganna mah. Di mana aya kahayang pinasti bakal manggih jalana sok asal daek ikhtiar. Saperti nu keur dilakukeun ku karna ayeuna. Manehna teh sasat keur ngajalankeun ikhtiar. Di dalam makuna teh geus teu mikirkeun kana kacape. Geus teu mikirkeun kumaha tarahalna jalan anu kudu disorang. Carek wiwilanganna mah hirup neut paeh hos, hirup di nuhun paeh dirampes. Sagala geus pasrah kumaha behna. Estuning dahar sakapanggihna sare di mana dugna teh sanyana karna waktu harita. Antukna manehna anjog ke hiji lemur singkur nu ayana di suku Gunung Wayang. Reureuh heula sakedeung di sisi lemur. Pepes kesang init deui estuning teu puguh tujuan ka mana nu rek disungsi. Ku maksud tadi oge ngan sakadar rek nuturkeun inung suku bari sugan manggih bong bolongan sarta pituduh pikeun manggihkeun pigurueun. Barang manehna keur jongjon ngetrik mapai-mapai jaran rondaan nu katempona harieum suni taneuna ngebul tarengtong pinuh ku batu. Kenca katuheun ngagigidig tangkal saliara paselang jeung eurih marapat sapanjang jalan. Ari breh teh hareupeunana rada anggang keneh sarta katempona samar-samar. Loba jalma anu ting serebet sarta jrungcel ngaluncatan tapi tetep teu ingkah jauh tina tempatna. Malah tempo-tempo ngagulung nimulkeun ke kebul taneuh mejedug nambah-nambah samar dedeleuan. Serepet. Serpet. Cereng. Karena muru ngadeuketan ari breh teh sanggeus deukeut bet matak ngaranjug kaget sarta leuwas. Si mana horeng anu keur galungan saurang dihurup ku tujuhan anu dikrepuk teh kawas-kawas bangsa deungeun temong godegna ramos-bos tepung jeung jangot anu gomplok lebeut pakarangna ukur gemolan. Si mana horeng anu keur galungan teh saurang dihurup ku tujuhan anu dikerepuk teh kawas-kawas bangsa deungeun tembong godegna ramos-bos tepung jeung jangot anu gomplok lebeut pakarangna ukur gemolan dipake nakisan bedog anu ting hariuk kahujanan badana. Karna sajongjongan mah ngacengjen nempokeun rada oge ngarasa kaget ku mireungeunna gerakan si ramos-bos. Dina cung cacing cetna ngepeskeun panerajang sarta dina sakalian manehna nyabet ku gemolanana katempona teh asa aneh naker leuwih-leuwih ngarasa kagetna eta dina manehna ngalelepkeun badana nu tangtunganana jangkung kuru teu beda ti tihang listrik teh bet teu beda tinu teuleum ka jero cai teu meus-meus ka tembong jirimna nyaho-nyaho musuhna teh racreng malah sawareh mah ting kedepruk. Rag-ragan aya anu ngadapang atawa nu tisungkluk nyuuh lantaran suku-sukuna dibabad ku gemolanana. Tapi sanajan kitu lingasna ngaran-ngaran dihurup ku jalma anu lain saeutik-saeutik jumlahna katambah saurang oge eueuh anu lemor nyantuk nama si ramos-bos jangkung kuru teh kadeseh oge. Manehna terus unur-unuran bari nutup badana ku subat sabetna gemolan. Nakisan bedog-bedog panjang anu ting hariuk rek ngacak-ngacak awak manehanana.
Aduh. Aduh. Kenapa ada? Bagaimana? Aduh. Ngadadak si Ramos bos teh ngagerok si horeng gemolanana. Amuradul ditobros ku congo bedog eusina aur-auran. Celeng. Manehna luncat ka tukang. Hiji-hijina jalan pikeun nyelametkeun dirina lantaran gemolanana ayeuna mah geus teu bisa digunakeun deui. Tapi teu ku hanteu manehna nincak batu. Cekluk tijalikeun geus teu bisa ditahan deui badanna ngagebru labuh na diuk harita teh. Bareng jeung si Ramos bos namruk bari leungeun duanana nahan kana taneuh. Bedog-bedog lawana ting hariuk rek ngawut-ngawut badanna. Si Ramos bos ukur bisa ngangkatkeun leungeun sabelah dipake miningan beungeut. Sedeng panonna peureum teu kaduga mideungeuh paling pating barasatna seseukeut bedog nu geus tangtu bakal cus-tres ngahujanan badanna. Hiuk. Terang. Bedog-bedog teh ngadadak ting koleweng malah sawareh mah ratsreng lalesotan tira ceklanana. Hiuk. Sinar hideung kekolebatan disusul ku pating gedeblugna badan-badan manusia anu ragragan teu beda ti bubuhan murag. Bray. Si Ramos bos beuntak. Kaget ayeuna meueusan mideungeuh musuh-musuhna anu keur waktu tadi rek ngacak-ngacak badana ayeuna katempona tinggal lebru bangun ripu. Keur dihanca ku hiji jajakan nu sigana ngagunakeun iteuk hideung sebagai pakarangna. Naon bakuna setan? Sia ngadon ilu biung kana urusan batur, ha? Nu saurang nyorongot. Pangawakanana jangkung badag si Mardada kawasna bae kapalana ti antara eta nu tujuhan teh. Memang teu salah. Urusan batur, urusan umum, urusan batur papada manusia deui. Anu mata kaula pipilueun, Karena nemal bade ngajega ruyung kawungna nyilang hareupeun dada. Tadi teh barang manehanana mireungeuh si Ramos bos rek dihujanan ku bodog-bodog anu geus ting hariuk. Karena ngarasa teu tega lamun si Ramos bos kudu binasa kalawan dicacad dan lir anu rek dicieun perkedel. Eta sababna anu matak bodog-bodog anu rek tinggal ables kana badan si Ramos bos teh loba anu racreng sarta jelema-jelemana ngadadak tinggal lebru. Lantaran kalawan sakilatna karena luncat ka hareupeun si Ramos bos anu geus teu bisa budi saterusna manehna ngayakeun panarajang nu hasilna matak ngagetkeun si Ramos bos jangkung kuru teh mireungeuh kahebatanna karena anu lain taksir-taksireun harita teh. Alah, ngacablok sia. Urusan aing deuleu ieu teh lain urusan sia. Nyingkah ka ditu sia, nyingkah. Ari teu hayang kajor mah deuleu sia. Perkara paeh mah lain urusan Andika. Oge lain urusan kaula nah Andika betarek ngalalangkungan anu maha kawasa. Bukti baraya. Ku angkeuhan tadi mah Andika sawatur batur. Geus ujug brek mateni Kisila. Karena bade ngareret ka si Ramos bos nu harita geus hudang. Tapi kumaha ayeuna buktina? Kisilah masih belejag teu sakara-kara. Lantaran ieu pangeran tengidinan yen manehna kudu maot ku jalan panandasa Andika sawatur batur. Dolo. Pinter sia, berwes. Pinter sia ngomong mah. Kali itu deuleu ka pasar rek ngahuntu mah supaya loba nu mere. Ngacawis ka aing mah paling-paling oge dibere bedog deuleu sia. Si Sambada bari medengkreng nemongkeun lelewa taya kagila. Betul. Pinter cerita, pinter main. Si Ramos bos namalang. Bibirna uribih nyengir nemongkeun huntu emasna anu redes. Kojengkang manehna kanu bala. Si horeng nyokot sulingna anu teu kungsi digunakeun. Bisa dipake pakarang lantaran dijieuna tina logam. Kojengkang deui nyampeurkeun nangtung ngajega gigireun karna. Oh, nyarek mere bedog mah ka dieu atuh. Milaur kaula teu boga sosorenan. Lumayan keur meulahan suluh yeuh.
lelewa karena oge teu kurang-kurang garangna jadi boga rasa hayang ngaheureyan. Yah, karena rok hurusia dulu sia. Si Sambada bari ngahiukeun bedogna bener-bener rek dipake meulah sirah karna. Tapi karena teu cileureun sakilat ngolebat ka gigir serong ana malik ruyung kawungna barang hakan ngapeletuk kana pigelang anu keur nyekel bedog pinuh nafsu. Si Sambada ngagerok leungeunna ngadadak merengkel bedogna meceleng meh bae ngahakan babaturan sorangan lamun teu kaburu ngejatna. Tapi kulantaran rusuh jadi nimbulkeun kurang deuleu kurang titen kamana manehna nya kudu ngejat antukna. Si Sambada jadi neumbrag babaturanana anu diteumbrak puguh keur balangah lantaran mata sapinuhna keur dipake neuleuh musuh anu antukna manehna teu beda ti nu ditubruk muning edan duanana ngajurah roh patumbang tinggi. Kurang ajar setan sia. Naon aya mana ngadepak weing euy. Ya sialah, ngahalangan mana yo. Baturna nu sejen teu loba pamola. Neuleuh babantengna kawiwirangan lantaran bedogna meceleng. Trung jeung laluncatan bari bedog ting hariuk matak seber nu nempokeun. Tapi si Ramosbos nu ayeuna geus nyekel suling logamna rikat maju ka hareup milu nandingan lawan babarengan jeung Karna nu teu talangke harita teh ngagunakeun ruyung kawungna. Wakyuk subat sabat ngababad pigelang atawa bincurang dibantu deku si Ramosbos sanajan bener pangawakna jangkung kuru direcong corang tapi gerakanana mah kacida tapisna. Lawan-lawanna mineng katibuku taktikna anu disebut gerakan orai sinuk atau orai kobra telem di walungan gangga dina ngaborengkal deui mecenghul gigireun lawan suling logamna anu dijieun tina waja geus pasti ngabletuk notok iga burung anu ngajadikeun lawan-lawanna loba anu ting carungkel iga-igana asa potong. Teu matak heran dina waktu anu ngan sakote apisan si Sambada katut genepan baturna jadi bubar kataburan bari saurang oge taya anu walagri. Mun teu igana ngagempeng geuneuk tapak ditotog suling pigelang atawa bincurangna pada bukekeng bareuh lantaran dihakan kuruyung kawung. Dina malangpretna teh teu beda tinu keur arulin jejengkean ting araceleng ingkud-ingkudan geus karuhan musuh bubar mah si Ramosbos gancang ngasongkeun deungeun ngajak sasalaman tanda nganuhunkeun. Ayeuna mah geus bisa kanyahoan manehna teh ngaranna teh si Behram urang Bombay. Ali pacawakanana dagang ubar-ubaran khusus pikeun ngubaran anu dipacok orai mati. Sajabana ti eta manehna teh bari ngajalankeun praktek elmu palak atawa nerangkeun nasib manusia kujaran ditempok gurat-gurat dampal leungeunna. Harita teh manehna balik ti kontrakan. Bebeunangan duitna teh teu wudu loba oge. Ieu sababna anu matak dina balikna diparegat ku si Sambada sabatur-batur anu maksudna mah rek dirampok ngan halena teh kaburu katurungan ku Karna nu ngajadikeun awakna salamet sarta duitna oge teu coceng sapeser goeng-goeng acan. Ukur buntelan wadah ubar-ubaranana we ngangkarawak soe teu kanyahoan kumaha babadamianana karena ayeuna jadi milu ka Tuan Behram. Anu pikeun Tuan Behram memang maksudna butuh ku pibatureun turug-turug pikeun ngebrehkeun ka tumarimaanana lantaran rumasa geus ditulungan. Atuh pikeun karena babakuna mah manehna kataji ku ulina Tuan Behram anu dianggapna aneh tapi ngandung daya gerak anu kacida hebatna. Sugan bae bisa diguru pangartina ku jalan kieu maksud manehna rek nambahan pangawruh deui sugan bae kalaksanakeun. Kitu pamikirna Karna waktu harita.